Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu janten judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cihcir episode ke-12. Mugi-mugi dongeng dianget ayeuna teh janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana mana. Kanu nuju ngarendapan kasusah. Omat simpuring mangawartosan ulah hilap ngagaluh lisa. Yo pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna ngeunaan si Eca Satria Paguron Percaprakan episode 12 teh. Cemong. Sapoe eta mah di paguron teh dileusirna ku tuang balak kecerakan tur Sukabunga. Nyaeta ai anakna buahna si Eca mah ngabahagiakeun yen kadatangan si Subrata aya di paguron Percaprakan teh mambah ku pihaneuteuna eta paguron teh. Tur katambah jadi aya palakina. Jam 3 sore leuwih saparapat anggota anu jadi anak buah si Eca mah geus baralik deui ka imahna sewang-sewangna. Ai si Subrata nya teu balik deui, apanan manehna mangakuna masih keneh saderek ti si Eca di lembur Cikadongdong anu erek cicing di Paguron Percaprakan. Sanggeus bararalik anak buah si Eca teh anu jadi murid-muridna piring teh diberesan deui. Ayeuna mah maemed teh teu ripuh teuing kusabab nambah tenaga armada anu beberes di imah. Ngat lain saha-saha deui salian si Eca teh nambah deui jadi aya si Subrata manehna ngarti jeung nurutan kawas kumaha jelema lamun dina beres barang tuang teh manehna kudu daek ku kumah piring. Lamun cek bahasa Sundana mah wawasuh. Tah ayeuna mah maemet teh tugasna jadi rada hampangna teh, jadi dina sapoe teh mun kumah piring teh pasti we lolobana mah ku si Subrata. Nah henteu Subrata wae si Eca oge osok kumah piring. Ai nyeuseuna mah nyeuseun baju mah nyata masing-masing atuh. Kecuali si Eca jeung Maemer ada sarua awewe, ai si Subrata mah seuseuh ku sorangan. Kitu tah. Beres kegiatan ti beurang eta. Peuting-peutingna si Subrata teh keker cicing nagolodog. Manehna teh bari tangga nempo ka arah bulan anu kerca. Manehna ngagentes naha teh ngeunaan diri manehna rek iraha manehna cicing di dinya. Betah oge ningan di dieu teh resep jelma-jelmana salah orang baheula nya ngebuat rek ngaganggu kana ketentraman di paguron ieu. Si Eca bager tur anak buahna ge bager ningan komo Maemer oge barager sarumeh ka urang ieu mah kudu bisa menyampaikan maneh di dieu mah. Kitu tah cek karentes si Subrata.
Subrata penting eta teh manehna cicingna golodog teh henteu bari ngorokok, teu bari ngudud, kusabab manehna mah lain jalema aslina teh. Jadi eueuh manehna kudu ngudud mah. Jam nunjukkeun jam 10:30 peuting. Ai si Eca mah geus aya, geus ngampih dinggon di jero paguron. Maimed oge komo, Maimed mah ini pasti geus ngampih ti magrib oge. Ai si Subrata teu ngampih teh da nya kitu teh henteu karasa tiris ku manehna mah. Nyapanan da lain jalema. Subrata mah ti golongan jin. Jadi manehna geus dua peuting ieu, mun peuting teh mosok nangkring sorangan golodog di paguron percaprakan teh. Bari keur ngalamun kitu, bari neuteuk bentang tur nempo sabudeureun paguron percaprakan. Ngadak-ngadak eta mah aya angin ngagelebug nebak ka manehna. Ini tarikna. Subrata geus teu aneh kanu eta angin ngagelebug teh. Ceuk manehna geus kuat pilingna. Yen angin ngagelebug kitu teh pasti aya golongan ti manehna anu erek nyampeurkeun. Tekung silila aya sora. Kang Jaya ningan Kang abet jadi ngahiji jeung musuh kami Kang. Eta sora teh acan ketempo jirimna mah. Tapi si Subrata geus ngarti yen lain sasaha deui eta sora teh. Eta sora teh sora nu seuri teh teu lain nyaeta sora adina si Subrata nu ngaranna si Jaya Sampurna anu tas dielehkeun ku si Eca di leuweung Tegal Puteuy. Aya ai tong sok nyebut kitu ka dieu. Sok tempokeun jeri maneh. Sampurna ceuk si Subrata bari ngomong ke arah hareupeun manehna. Tekung silila wus aya haseup warna hejo semu beureum. Tas kitu ngajang ngelek jadi makhluk anu sarua serem ku jeung wujud asina si Subrata. Boga tanduk oge ngan anu bedana tina sukuna. Akang kunaon bet jadi kieu Kang. Geus poho merenya yen musuh orang-orang teh si Eca. Akang teh karunya ka abdi nya Kang.
cing inget Kang, si Eca teh anu hampir nandasa ka urang. Cek si Jaya Sampurna bari tetep nangtung mencerong ke arah lanceukna si Subrata anu keur diukna golodog. Ngadenge omongan kawas gitu si Subrata nya cicing ngahuleng nganyakeun karena omongan adina si Jaya Sampurna. Tapi tekung sila si Jaya Subrata teh tungtungna nembal ka adina si Jaya Sampurna. Geus babalitungan mah geus beres, teu kudu diteruskeun deui. Sing apa ye? Si Eca anu tadina asalna musuh Akang sanyana mah manehna teh jelema bager jeung rek lain ngarusak kalem ka tempat aye teh. Ayeuna Akang di dieu ge nah pedah janji tina patalukan Akang, lamun Akang eleh Akang bakal jadi anak buahna. Ayeuna aye geus we tinggalkeun ieu patempatan, ulah rek neruskeun deui memusuhan, boh rek perang oge jeung si Eca. Si Eca mah jelema bager, lain jelema jahat. Sing inget kitu ojek omongan si Jaya Subrata. Tah kitu dongeng dinten ayeuna nu tiasa kusim kuring didangukeun ka pamirsa sadayana. Mugi-mugi dongeng dangat ayeuna janten panghibur kana kalbu, pangbebenah oge kana mana. Ya pamirsa, enjing urang tepang dangu deui dina Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cicir episode ke-13. Kukituna tong hilap klik subscribe, like, komen, jeung share kana ieu channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Nyimu.